A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allahu a'lamu bimuradihi wazkur lan aling sira Muhammad iz ayhina waktune akhad metuakeun sapa rabbuka pangeran sira Muhammad Kim Bani Adam saking Bani Adam min zuhurihim saking pirang-pirang gegere Bani Adam badal istimalin yaiku dari badal istimal mimma goblahu saking barang kang teteping dalam sadurunge min Bani Adam biadatil jari kalawan ambaleni huruf jar zurriyati min sakahe anak cucune Bani Adam bi an akhraja ba'dhum min sulbi ba'din kalawan yang tametuakan sapa setengah Bani Adam saking sulbi setengah min sulbi Adam saking sulbi Adam nasalan ba'da nasali Tingara turunan dalam sausana turunan kana umpaya tawaladuna kaya umpamane barang kang narima tu atau mana ke Bani Adam kebekal zurri kaya semut cilik bina'man ing dalam kampung Na'man yauma arfata ing dalam dina Arfah wa nasabalahum la ngajenengakeun ya Allah lahum kana Bani Adam dalaila ing pirang-pirang dalil ala rabbiyatihi ing atas sifat kapangeran Allah wa rakaba fihi ma'aqlan nusunkeun ya Allah fihi dalam Bani Adam ing akal wa syadahum lan yaksakeun ya Allah ing Bani Adam ala anfusihim ing atas pirang-pirang awak Bani Adam qala ngucap ya Allah ing lafaz alastu birabbikum anata oradana ingsun iku tetep kalawan pangeran sira kabeh qalu maka ngucap ya Bani Adam bala inggi anta rabbuna utawi Tuhan iku pangeran ingsun sada syahidna nyakseni ingsun sada bidzalika kalawan mangkono-mangkono anta rabbuna wal isyhadu lan utawi nyangsiaken iku li alla taqul terpun yen ta ora ning ngucap sira kabeh atawa hukum Bani Adam kabeh bica wal ya ikalawan ta alla taqul awil ya alla yaqul bil mudi'ani dalam panggonan al kufar tegese pirang-pirang kafir yaumal kiamat demi kiamah inna kunna insatuna ingsun sadaiku ana ingsun sadaya an hada saking lagi at-tauhid tegese tauhid gofilina iku kang lali kabeh lan arifu seorang ruh ingsun sadayahu ing hada tauhid أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah lambung maradu atawa anta orang ucap sira kabeh nama asyaka ing pastine nyekutuakeun sapa abauna aw yaqulu atawa anta orang ucap ya Bani Israil ya Bani Adam atau kufar inna ma asyaka ing pastine nyekutuakeun sapa pirang-pirang bapa ingsun sadaya min qablu saking sadaya qablina tegese sadaya ingsun sadaya kunna
lanana insum sadaya dzurriatan iku turunan min badihim kang tetep saking sausana abauna faqad tadainna makanu tingsun sadabihim kalawan abauna fatuhlikuna anatah maka bakal ngarusak atau nyiksa tuan ingsun sadatu azimna tegas nyiksa tuan ingsun sadibama fa'ala mubtilu kalawan barang kang migasa pong kang gaya batal kabeh min abaina alita saking pirang-pirang bapa ingsun sadibitasi syiriki kalawan matakan syirik al makna la yumkinuhum litajbi dzalik utama dari orang ngangkeun hum kufar apa litajau gawe hujat gawe hujah bidzalika kalawan mangkono inna kunna an hadza ghafilin ma'isyadi maraan pusim bitauhid sumertane nyaksiakeunane ieu kufar hingga tasepirang-pirang oke kufar bitauhid kalawan tauhid wa tadzkiru bihi alayhi sahibul mujizat qaimun maqam dzikri fi nufus utawi ngelingi bihi kalawan tauhid ingat taselisan kang anu mukjizat iku kang jumeneng atau neteping dalam panggonan nuture tauhid pinupus dalam pirang-pirang awak-awak wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un Allah alam bimoradi wa kadzalika lanalika mangkona tafsir tumbasulum mertalakeun merinci ingsun sadaya merinci ingsun agung alayat ing sakayat nuna nubayin wa tegas mertalakeun ingsun agung aing ayat mitlama bayanal mitsaq umpamane barang kang mertalakeun ingsun agung al mitsaq ing janggili eta baru ada pendiantah mikir-mikir ya kufarha ing ayat wala alahum lamana wa manawa ya kufar kabeh yarji'una iku babalik ya kufar kabeh an kufrihim saking kufar kabeh sabada Gusti Allah ngajelaskeun tentang kisah Kangjeng Nabi Musa alaihis ngabeberah ka Kangjeng Nabi urang supaya ningali ka para rasul-rasul nu baheula dina berjuang kabeh teger kuat urang ge kuari lamun teu leluhur urang ge moal daek berjuang jang nagara urang ningali leluhur urang bapak kolot urang aki urang memperjuangkeun negara urang sakieu poharan anu kena murti lu seret tembak penjara balangkeun ka sumur balangkeun ka laut hanya untuk sebuah negara nu ku urang kuari keur dieusi ku urang kuari dimuyah mayeh prak deg dibikeun deui ka batur mentek nyeri urang teh ieu carita neuleuh ka leluhur urang mentek sejarah terus bae dicaritakeun di SD keneh ku ari mah teu pati zaman kula mah sejarah masih keneh urang nyaritakeun di SD bae ge dongeng-dongeng kemerdekaan teh geus didongengkeun masyaallah ieu carita negara nyaho urang ka pejuang-pejuang Indonesia jurusan negarawan jurusan kiai nyaho urang di urang geus puguh dongeng-dongeng leluhur urang bapak-bapak urang tuh di Banten mah tuh di anu mah tuh di anu tuh nu mantak tuh di ditu aya kuburan anu di ditu aya kuburan dongeng bapak-bapak kolot urang keur carita urang nyaritakeun agama dongeng Kangjeng Nabi sahabat tabiin atba tabiin terus datang ka kuari didongeng-dongengkeun kumaha cara-carana ibadah para leluhur urang jadi urang nyaho mentak Amerika keheulin ka pondok pesantren Koski Salap ieu anu mawa cek nyana kacau teh coba nyaritakeun leluhur-leluhur bae diasupan ku Wahabi tet ulah make hadiah-hadiah sagala ila hadarati haram bidah langsung ulah sebab naon lamun geus teu kos kitu geus teu mikiran ka ditu mata kujada diturunkeun Wahabi turunkeun bangsa anti hadiah-hadiah puji tawasul abeh ulah
sebabnya lagi ngintip Pak ahli-ahli tawasul mah ahli thariqah asal peuting behudang haju hadiah assalamualaikum ya Rasulullah terus datang ke sahabat terus dihadiahan hadiah jadi kan orang ingat banget terus kalau luhur orang Wahabi mah boro-boro eta tas salat ge Waalaikumsalam warahmatullah rokok mana rokok hebat orang wiridan kos gitu tapi dah beres salat astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa la yaghayum wa billahi ulah bid'ah wa ti Kangjeng Nabi na geus saja mah kajen ngarokok cak cenah teh urang mah teu biasa jadi Amerika ge gergeteun ka pengajian kieu teh gergeteun ya gerget lantaran ieu teh kos kieu teh dampakna pohara tuh ngaji mah geus bae itu di universitas tuh di hotel hayang ngaji kos kitu bae tah atawa ngajina lah ulah kiai-kiai anu kos karar itu batu jadikeun kiai itu pelawak-pelawak eta resepeun tah kos itu tah ayo kos kieu bae segala hadiah wah emang kakulah teu saeutik kitu nunyuratan ngabidah hawal tuan saya segala hawal bapak urang segala hawal kiai anu wah loba jasa ngan henteu dilayanan bae beusi eleh lah nyana urang-urang kitu mah kiai sieun ieu sieun henteu aing mah atuh kitu mah eleh henteu aing mah atuh kitu mah kumaha henteu kumaha ya jangan ngahareupan sapira kos kitu atuh geus ulah hudang sia diuk di desa sia atau aing nu eleh lamun sia eleh bacok sia ku aing tapi aing eleh amankeun ku sia nya lagi seuri kage atuh Indonesia bakos macam-macam ieu tah anu bangsa sok ila hadaratin nabi eta gregeteun jasa tanya Amerika mah takos kitu sebab naon nginget-nginget terus kan ka Kangjeng Nabi ka sahabat terus mata muludan diulah-ulah ulah bid'ah urang ieu muludan bae ge ieu dongeng-dongeng karuhun tilok dituturkeun ngomong geus dongeng-dongeng acan jadi urang mah dongeng we heulanan kiai na ngalantur ongko deui ya maksudna ge lain dongeng Kangjeng Nabi nyaputnya tuh aja bae terus muludan terus rajaban terus haol terus kunaon eta atuh aya ti guru urangna nuturkeun guru urang terus datang ka ditu masyaallah dimimitian iraha bidah bidah sana urang lamun nyaritakeun Imam Syafi'i bae ge kan kataji jasa Imam Syafi'i teh boga guru di jurusan mutaqaddim aya mutakhir artina kaul qadim ekol jadid ti jurusan kaul qadim ti Ibnu Mas'ud boga murid ti Kangjeng Nabi ka Ibnu Mas'ud boga murid Ulqamah Ibrahim An-Nakhai teh eta teh anu sok disebut Hamad boga murid Imam Abu Hanifah boga murid Muhammad Husain boga murid Imam Syafi'i teh lahir pas maot Imam Abu Hanifah. Gede nyarita ke loba nyaho nya kaistimewaan Abu Hanifah teh nyaho. Teu kazamanan sebab maot Imam Abu Hanifah lahirlah Imam Syafi'i. Tapi begitu gede umur 5 tahun 6 tahun suara Imam Syafi'i teh kapan pohara jasa di dunia teh sadunya. Ngagurulanya ka Imam Muhammad bin Husain sebab Muhammad bin Husain teh murid Imam Abu Hanifah. Ketika nyana ngaguru tek gede nah ayalah Imam Muhammad bin Husain datang ke Imam Syafi'i ka murid atuh ditangkep begitu ditangkep ngobrol kacarita di Baghdad kan Imam Abu Hanifah mah di Baghdad ulama tahdus bidi mah geus ziarah tah ke Imam Abu Hanifah ka makomna tungtung masjid nah ngobrol Imam Syafi'i begitu ngobrol cek Imam Syafi'i ai anje ai mama make minyak naon teu make minyak naon kok seungit cek Imam Syafi'i kok seungit henteu mama teu make minyak kabeneran biasa make ge henteu ieu kula ngambe cek Imam Syafi'i teh henteu mama teu make boga feeling Imam Syafi'i ieu jubah saha ieu jubah guru nusa nu Imam Abu Hanifah. Jadi kula teh ieu teh menta tabaruk, mentak sok dipake bae erek ngaji dipake
geus ngabimitian tabaruk kan tapi apa nih teh Muhammadiyah mah kos kitu nanaonan tuh jelema wali Allah kos kitu iman timimiti maot datang ka kuari ieu teh encan disese ieu masyaallah kula mah ka mama ai ilmu mah geus jelas kula ngaji sagala rupa geus ngan kula mah ieu mah hayang nyobaan eta jubah guru teu naon cek mama teh ieu kumaha ieu lantaran kula kurang sehat cek Imam Syafi'i kumaha lamun ku kula disese caina deuk dipake tabaru oh masalah geus disese teu meunang anu ngecret diperet dipoekeun dibikeun deui bajuna mah ka guruna caina diasupkeun ka colobong diinum tatangga asal aya nu muriang teu kudu dijampean ku Imam Syafi'i cokot cai eta sasendok terus diinumkeun cager sahabat terus basul jasa Imam Syafi'i boga cai jimat masur Imam Syafi'i boga cai jimat asal aya nu muriang sendok sasendok saeutik lantaran sacolobong doang caina kemudian dibikeun eta mah geus muriang naon bae cager eta tabaru ka jubah jelemana geus maot Muhammadiyah kos kitu nyen serikeun kan bid'ah eueuh ti dituna tek muriang gitu sia eta lain lalagaan eta tabaruk datang ka saeutik deui ku Imam Syafi'i dia etik-etik lantaran mustajab jasa sebab naon cek Imam Syafi'i ieu teh ya urut ibadah Imam Abu Hanifah urut nempel ka kulit Imam Abu Hanifah dipake ibadah lamun tatarina geus disese mah moal cek Imam Syafi'i moal ieu mah kulantaran bebejana guruna can disese kabeneran Imam Muhammad bin Husain muriang bebeja ka murid tawadu jasa guru bebeja ka murid coba bebejakeun ka Syafi'i mun cak urang mah teu make imam ja murid dia si Syafi'i pangdoakeun dibere ke Imam Syafi'i cai guruna ieu bikinkeun ka diinum cager masyaallah karim katakan lain lalagaan eta coba kuari baju itu Haji Pendi sese taju inum ke tatangga wae kabeh sebab naon atuh kapan baju lah urut dagang karung atuh Imam Abu Hanifah urut ibadah Allahu Akbar beuh geus nyarahueun kabeh zuhudna Imam Abu Hanifah geus nyahoeun kawalian Imam Abu Hanifah sehingga diaku mazhab bajuna tinggal hiji deui nu dicekel ku Imam Muhammad bin Husain guru Imam Syafi'i mandap-mandap ndek tabaruk datang ke pohara jasa tak kesang ahli Allah lain lalagaan jehe coba kesang si eta Masya Allah eta kan tabaruk ieu keur carita pabidahan geus urang mah ulang ngadaikeun wahabi kos kitu kuari keur merajalela di Indonesia ayo bae urang mah muludan ayo geus pokona mah muludan sia mulah henteu deuk muludan ge muludan sia saya wahabi ayo muludan duit na mana henteu duit na aing mah hayang berkata doang ayo muludan jadi pinter connect sama budak muludan raja banaol lain terus urang mah sebab naon urang geus ditungtung hirupna ieu lamun teh dikitu-kitu da kumaha hirup geus ditungtung ieu urang baca sejarah di Muludan baca sejarah di Rajaban baca sejarah di haul-haul rada deureus coba nyana nu mantak urang neuleuh Muhammadiyah teh emang hebat di badan tapi kadeuleuna bangun eueuh sinaran teh sebab naon nyaran teu leluhur sakitu bae urang mah henteu pan urang mah beuh mun aya kiai sasalamanana ge bau warah bulak-balik 5 kali ulah atuh sasalaman ulah kos kitu biasa bae sasalaman mah biasa bae komo aya lobaan mah nya kenceng jadi bulak-balik angal atuh biasa bae sih geus kasasae geus bae geus biasa ke lamun sorangan kakarak ayo babaan mah angel di tukang geus mendep di kitu urang-urang begitu Muhammadiyah mah henteu aya cium-cium tangan geus biasa sasalaman biasa bae eueuh nya da tabaruk mentak beda ahli sunnah wal jamaah mah beda nah ieu urang hirup ditungtung Kangjeng Nabi ngajarkeun ka urang terus ku sahabat tabiin terus ku atba tabiin urang mah ka dieu geus muridin
non karengan muqallidin taklid urang nuturkeun guru urang we guru urang nuturkeun guru nuturkeun guru asal guruna sing ada ulah Golkar teu meunang dituturkeun teh mah geus asal ka Golkar geus ulah dituturkeun mah titik cek Golkar teh kitu amat cenah aing mah kitu bae lah kitu bae emang kurang aing nyaho jasa silsilah Golkar teh nyaho jasa silsilah na nyaho jasa udah ecre geueuh ieu mah kiai anu ka Golkar mah teu nyahoan silsilah na bae eta teu nyaho nu nyahoeun moal kajen hukuman moal we nu nyahoeun silsilah moal cenah ieu mah negara tinggal negara moal teu nyahoeun silsilah Golkar mun nyahoeun silsilah Golkar mah daek mata kula ngomong Golkar we silsilahna teu beres ai petilu mah rada deres silsilah rada lain bagus lain rada kadina mah bagus ngan silsilah awalna rada deres petilu PKB rada ngan kuari mah teu bener sarua ngan ai Golkar mah emang silsilah teu bener teu bener silsilahna tah masyaallah we urang mah pan binsa bo paingan ieu binsa ben encek teu beres mantap Golkar asal kiai asal Golkar tunggu tanggal main Jawa di Jawa Timur, Jawa Tengah, Dele di Banten. Asal ka Golkar tinggal pondok namanya ngajegir. Eta geus jadi syahid eta kos kitu teh saksi. Saksi eta syahid eta saksi. Oh, majelis gede eueuh sia. Eueuh nu ngagoreng-goreng kanyana eueuh. Mau dibumul. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Pandeglang, Kasera, ka Tangerang, Dele bae nu asup ka Golkar. Pondok tinggal pondok. Kok kiai ngomong gitu aing hook jasa ieu ka kiai hook tinggal seetik deui urang berjuang ieu ulah nang di hese capek di pondok pesantren ka dieuna di ka Golkar ke nu tadina macaan takrib hidup Haji Pudoli hampir kamari mun haju teu ngaji ka dieu mah dunyana ge sarua Golkaris ngan barang gadina ge atuh Golkar kan dengan izin doang meureun aduh masyaallah